Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kasuhun ka Pupuhu SMA Negeri 1 Majalengka, ka Pupuhu Dinas Pendidikan, Komite Sekolah, guru-guru SMA Negeri 1 Majalengka, bagia murid siswi SMA Negeri 1 Majalengka. Ibu mewah bapak, saderek kasadayana kum kadulur-dulur nu pengkuh mitra baraya, nu satia kana basa jeung budaya basa Sunda. Sumangga urang sasarangan nyanggakeun puji sinarang syukur ka Gusti Nu Maha Agung anu parantos maparing kasehatan sareng kakiatan ka urang. Alhamdulillah ku jalanan nikmati mantena dina dangat ieu urang tiasa kempal ngariung dina tempat dina raraga paturai tineng kelas 12 SMA Negeri 1 Majalengka. Sholawat sinareng salam urang sanggakeun ka junjunan urang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para keluargana, ka para sahabatna, kalih urang salaku umatna. Amin amin ya rabbal alamin. Ayeuna simkuring seja nyanggakeun pangwilujeng rehna siswa-siswi kelas 12 parantos lulus ujian nasional tahun 2020. Pasta abdi lulun rapipah ti kelas 11 MIPA 2. Dina kasempatan ieu simkuring nganggem pancen janten panombu catur. Hatur nuhun para pangjijer sareng pamilon anu parantos kersa hadir dina ieu sawala kanggo ngadiskusikeun ngeunaan paturai tineng. Ku kituna dina waktos ieu hayu urang sadaya buka ieu sawala ku aosan basmalah sasarangan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di dia aya sababaraha rupi acara simkuring bade medarkeun heula runtuyan acarana di antawisna hiji bubuka, 2 mapag pupuhu, 3 aosan ayat suci Al-Qur'an, 4 pidangan lagu ti panduan suara Gita Ganesha Mars SMA Negeri 1 Majalengka. Nu kalima nyaeta aya pidangan seni angklung 3BH nyaeta Kecap Majalengka. Nu kagenep aya laporan ti pupuhu OSIS. Nu katujuh nyaeta aya pidangan tarian mangrupi dance modern ti wawakil siswa-siswi kelas 11 SMA Negeri 1 Majalengka. Nu kadalapan nyaeta kedalisan ti wawakil kelas 12. Nu kasalapan aya pidangan hadroh ti wawakil rohis. Anu kasapuluh aya kedalisan ti pupuhu sakola. Nu 11 nyaeta pidangan lagu ti panduan suara Gita Ganesha himne SMA Negeri 1 Majalengka. 12 nyaeta aya kedalisan ti komite sekolah. Nu ka-13 nyaeta aya kedalisan tina Dinas Pendidikan. Nu ka-14 nyaeta aya pidangan upacara adat prosesi paturai tineng kelas 12. Nu ka-15 nyaeta aya doa. Nu ka-16 nyaeta aya pidangan kasenian tradisional. Nu ka-17 nyaeta aya Semansa Award. Nu ka-18 nyaeta aya bewara siswa atau siswi berprestasi. Nu ka-18 aya pembagian STTB. Nu ka-20 aya panutup. Kana waktos sumangga urang kawitan wae acara ku aosan basmalah sasarangan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin anu kusimkuring hormat, salajengna hayu urang nyaksani mangrupi pidangan prosesi mapag pupuhu SMA Negeri 1 Majalengka miwah reng-rengan mangga diajengkeun ku panombu catur kasenian. Hadirin salajengna hayu urang sami-sami regepkeun aosan ayat suci Al-Qur'an anu sejadi duikeun saderek Ahmad ka saderek Ibnu di haturanan. Nincak kana acara nu kaopat, urang nyaksani mangrupi pidangan lagu Mars SMA 1 Majalengka ti paduan suara Gita Ganesha. Salajengna nyaeta laporan ti pupuhu penata calagara ka saderek Rizky di haturanan. Lajeng acara nu kagenep nyaeta laporan ti pupuhu OSIS ka saderek Nabila di haturanan. Nincak ka acara nu katujuh hayu urang sami-sami nyaksani mangrupa pidangan dance modern ti wawakil kelas 11 SMA Negeri 1 Majalengka. Salajengna acara nu kadalapan nyaeta kedalisan ti wawakil kelas 12 ka saderek Haila di haturanan. Lajeng acara nu kasalapan nyaeta mangrupa pidangan seni angklung ti GBH Majalengka wilujeng nyaksani. Salajengna acara nu ka-10 nyaeta Bapak Ade Prayoga anu kusimkuring dipakahormat di haturanan. Nincak ka acara nu ka-11 mangrupi pidangan lagu ti paduan suara Gita Ganesha himne SMA 1 Majalengka wilujeng nyaksani. Salajengna acara nu ka-12 kedalisan ti komite sekolah Bapak Endi Effendi anu kusimkuring dipakahormat di haturanan. Salajengna acara nu ka-13 kedalisan ti pupuhu Dinas Pendidikan Bapak Miftah Hadi Permana anu kusimkuring dipakahormat di haturanan. Ayeuna urang nincak kana acara puncak mangrupi pidangan upacara adat prosesi paturai tineng ti kelas 12. Mangga dilajengkeun ku panombu catur kasenian. Lajeng acara nu ka-15 nyaeta doa.
ka saderek Andre dihaturanan kanggo mimpin doa. Salajengna acara nu ke-16 mangrupi pidangan kasenian tradisional hayu urang sami-sami nyaksani. Nincak ka acara nu ke-17 nyata Semansa Award. Naon atuh Semansa Award teh? Acara nu salajengna nyata bewara siswa atau siswi berprestasi. Lajeng acara nu ke-18 nyaeta hayu urang nyaksani kelas 12 dibagikeun STTB. Ibu miwah bapak anu kusimkuring dipika hormat, runtuyan acara ngarantos dilaksanakeun. Mugi-mugi ieu acara teh aya mangpaatna rupi ieu acara teh urang pungkas wae kusimkuring eta Lur Abipah sareng Rahma Arjakawati. Da dihampunten samudaya kalepatan, hatur nuhun kana perhatosanana. Mangga urang tutup awasan hamdalah sesarangan. Alhamdulillahirabbil alamin. Sakitu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.